Duh, Masya Allah. Ngundi-ngundi nasib melalui panah, khususnya umum najeng naon baik supaya nasib bagus diundi haetan ukos kitu supaya yang tiheula kaluarna arisan teh coba kumaha kocok ngundi teh ngaranna atuh haram azlam teh geus kumaha ge haram supaya yang tiheula abeh nasib bagus kumaha tahun ieu lantaran ieu teh kitu naon aya 20-an ieu teh arisan haji undi we atuh undi sok deuk kumaha dikocok apakah hendak make panah atuh azlam teh haram masih urang nuluykeun ayat tina ayat nu pohara jasa nu ayat tersebut di luhur khitab ka para mukminin ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman innamal khamru pastina ari nginum arak nu ngamabokeun nu nutupan kana akal ngawalah wahweulehuhkeun kana diri seserian sorangan senyum sorangan ngabudah sungutna mata berem molotot tepuguh pikiranana ngalayang aya keboreuneuh pajar pamajikanana tumpakan kunyana kos kitu nu mabok mah bolon puguh jelema sehat-sehat diedan-edan ku soranganana engkal jauh pajar bebenena tangkepan kunyana kadeleuna ku urang jariji aing manaleuna eta khamru sedengkeun ayeuna mah di Indonesia teh geus jadi Amerika mabok teh jadi ngetren di kalangan anak muda mana naudzubillah min baheula mah kalangan anak muda kuari mah geus merabah ka para pejabat tinggi sama negara orang pakai ulin mararabok pejabat teh Gusti Allah naga nyawan becena teh kiai atuh pan baheula lurah ti baheula mararabok cekelan botol kadeuleu ku masyarakat beri nonton orkes baheula lain nu kuari mah teu pati baheula ieu mah tapi masyarakat neuleuh lurah na mabok ja araraman bae barariasa bae geus aya atuh kararita sabaraha tentara nu mabok di hareupeun masyarakat sabaraha polisi nu mabok di hareupeun masyarakat aju pejabat-pejabat cenah kiai mah bohong aing bohong koran pan emang kiai maca koran numpuk koran urut di warung dibaca ku aing pangangguran urut bungkus tarasi di deuleu dibaca ternyata dokter sedang mengecek Pemda kumaha coba eta pegawai-pegawai apakah air seninya terjangkit ternyata ada sekian persen jadi koran dengan ukos gitu mah salah aing salah koran bener aing bener koran nu jelas bener gitu wae pokona mah pancen ngabenerkeun negara teu ecreug mun ecreug nyana negara ecreug kitu bae pokona mah insyaallah pas gitulah ieu mabok nang Yahudi ngasupkeun kristenisasi di Indonesia teu jalan angel cek nyana lain deui jeung di negara-negara lain tetep bae beringas bae di Indonesia mah can wayah dibombardir ku aing cek Amerika lantaran masih kena teger pemikiranana diasupan minuman teh kuat Masya Allah anak muda geus rusak pikiranana juga mah ustad yang ngari numarak ustad nang nginum bir ustad insyaallah encan aya ka kiai mah kakara ka ustad doang ustad nu mana ge ustad anu tadina lain masantren ustad ge ngan julukan doang
Aya nu tadi nama santren mah walekeun nya mah. Uy, atuh neuleuh geus gregetin mangsa ti pasantren. Ya mah tadi teh sakola, aju di ustad anu lebaran rebo lah gitu gara-gara. Aja ulah gitu kiai lantaran di dieu loba rebo atuh bukan saja. Jadi cenah kiai nu tasawuf ge rebo aing lain ka kiai nu tasawuf kasihan nu di dieu. Sakitu bae. Emang salah? Henteu teu salah, kurang bener doang. Aduh. Nu biasana sasalaman lebaran lantaran poe rebo embung lah moal ka Cilongok cenah aing moal silaturahmi. Henteu tah. Asal teu silaturahmi bae lebaran rebo. Emang kiai greget atuh henteu urusannya na jeung Allah jeung aing greget henteu. Teu urusannya na jeung Allah atuh teu greget saeutik-eutik aja. Besi pajar kula greget kana lebaran perbo atuh adik kula ge di Jogja lebaranana tatanggana teu pinggana henteu. Atuh ja perbo atuh salah guru kula di Garut ja perbo atuh nya kula greget atuh henteu jasa. Dulur kula tadi kawaron atuh rebo nya masalah. Masalah teu greget teu naon atuh biasa bae. Greget henteu sama sekali henteu. Aduh Gusti Allah pajar greget atuh teu ada orang dari greget. Masing-masing teh urusannya jeung Allah. Gitu teh. Masyaallah ya keur carita kuari minuman merajalela luar biasa. 2 maisir judi. Urang teh nyaho lah perjudian kelas kakap di luhur teh nyaho ieu mah dihandap bae main bola bae Kiai Haji jeung Kiai Haji tarohan tolol. Main bola di TV tarohan deres sama nureuneuh pakai tarohan ayo cek sia lalaki tawar wes tapi ulah nanya ka bidan nu WSG ayo tarohan kos kitu bae tarohan masyaallah jadi judi teh geus datang ka handap jasa ya Allah ya Rabbi mana deui wal ansob arja-arja jeung patung-patung mana deui wal azlam duh masyaallah ngundi-ngundi nasib melalui panah khususna umumna jeung naon bae supaya nasib bagus diundi eta nu kos kitu supaya hayang ti heula kaluarna arisan teh coba kumaha koclok ngundi teh ngaranna atuh haram azlam teh terus gitu kumaha ge haram supaya yang ti heula abeh nasib bagus ka Mekah tahun ieu lantaran ieu teh kitu naon aya 20-an ieu teh arisan haji undi we atuh undi sok deuk kumaha dikoclok apakah hendak make panah atuh azlam teh haram masih ya Allah ya Rabbi azal ngundi azal supaya nasi bagus aja diundi kumaha bae cara ngundi nama atuh haram coba diutang-hitung ya coba diutang-hitung supaya usaha ieu bagus ayo coba ai baheula mah sangaran anu tulis ya so aju diasupkeun kana panah aju panahna ditarik geus ditarik dilempeng mun kena kanu dimaksud bagus berarti teh teh kos kitu azlam ngaran azlam teh lah kos kitu mah hese cenah kiai ieu bae tulis di dieuna teh kaju diputerkeun rolet teh ngaranna tuh eta kos kitu azlam kan aduh masyaallah eta atuh sarua bae dikoclok teu beunang ulah insyaallah teh rijsum min amalis syaitan bahasana rijsun kokotor najis min amalis syaitan
hendak fajtanibu jauhan ku anjeun eta teh min amalis minum min amali syaiton, judi min amali syaiton, patung min amali syaiton, ngundi nasib azlam ngarana min amali syaiton. Mari